Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirang pangajen hormatkeun simkuring, panata calagara hormatkeun simkuring, teu hilap patandang pasanggiri anu kusimkuring dipikareus. Puji anu janten mimiti ngamuji-muji ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita urang sangga ka Allah Aja wa Jalla kalayan syukur anu kapihatur ka Allah Nu Maha Gopur. Ku rahmat sinareng karunia ti mantena urang sadaya tiasa ngariung mumpulung paamprok jonghok dina raraga pasanggiri basa sastra aksara jeung kasenian Sunda. Salawat nyuwah salam mugia salamina ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kapala kulawargina para sahabatna tug dugi ka urang sadaya salaku umatna anu turut sinareng tumut kana ajaran mantena. Hadirin anu dimulyakeun, ngadeg simkuring dina danget ieu payeuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rawuh taya sanes sejak ngiring jabung tumalapung sabda kumapalang. Kitu oge bari jeung digedeng ku gendang gede pakauman. Dag digdug rasyaning ati rumasa simkuring mah taya kabisa. Sanggem paripaos teh mah etang-etang lauk buruk milu bijah, piritan milu endogan. Boa catur genutan pabukur ngalantur tepuguh alang ujurna aya pulungeunana. Nanging sok sanaos suwung ku pangawaruh suda ku pangabisa simkuring baris nyobi ngaguar ieu tema biantara anu punina ngawawegan karakter ku budaya Sunda. Hadirin anu dipihormat, saparantos simkuring maluruh sababaraha sumber anu janten rujukan sing horeng gening anu utama pikeun nonoman atawa generasi budak anu janten seusiwi pajajaran teh taya sanes kedah mibanda rasa kareueus kana budaya sarangan. Ulah tepikeun kajati kasilih ku junti mupusti budaya deungeun bari jeung teu malire kana budayana sarangan. Anu antukna cul dog-dog tinggal igal adean kuda beureum ngarasa reueus ku banda meunang jem. Budaya anu tumuwuh di masing-masing sakeseler bangsa teh ngajengelek dina wangun basa, sastra, aksara, basa, ilmu pangaweruh, adat kebiasaan, pakakas jeung teknologi, pakasaban, kapercayaan, jeung kesenian. Minangka urang sakeseler Sunda, urang parantos diwaris sarupaning kabudayaan anu kacida linuhung ajena ku para karuhun urang sadaya. Aya anu euyeuh ku senina oge rea waditra anu kasohor ka mana-mana nyaeta calung, angklung, kacapi jeung sajabana. Oge diwariskeun seni sora anu kawentar ka mana-mana dugi ka mancanagara nyaeta degung, kawih, jeung Cianjuran. Urang di Jawa Barat teh parantos diwuwuh ku alam anu endah. Hejo lembok sugih mukti, subur tutuwuhan, beunghar pepalakan. Eta sadayana teh mangrupakeun karunia ti Allah Subhanahu wa taala pikeun urang salaku nonoman harapan bangsa pituin sakeseler Sunda. Hadirin anu dimulyakeun, nanging saparantos kauninga urang sadaya geuning seueur keneh nonoman harapan bangsa anu langkung reueus ngahariringkeun lagu asing tibatan ngadangding anu diaping ku kacapi suling. Geuning seueur keneh nonoman Sunda anu langkung milih gunem catur ngagunakeun basa batur tibatan gunem catur ngagunakeun basa lembur. Nah kunaon eta teh? Era, embung, atanapi gengsi. Hadirin anu dimulyakeun, tangtu wae kawajiban saha atuh ngajaga ngariksa ngamumule kabudayaan Sunda teh. Tangtu wae eta teh mangrupakeun kawajiban urang salaku nonoman harapan bangsa sakeseler pituin urang Sunda anu janten seusiwi pajajaran. Nanging anu janten patarosan ayeuna
kumaha carana sangkan urang tiasa ngajaga ngariksa ngamumule budaya teh? Pamendak simpuring mah anu kahiji urang kedah getol diajar utamana anu raket patalina jeung ajen-ajen kasundaan. Anu kadua urang kudu langkung wanoh kanu janten budaya urang sarangan nyaeta budaya Sunda. Anu katilu urang kudu heman kudu nyaah kanu janten budaya. Urang kudu rancingeus saumpamana aya nu ngaruksak kana budaya urang. Cindek nama tidanget ayeuna tuk dugi kapayunanana aya kerteg dina manah urang sadaya pikeun ngawewekeun karakter urang ku cara miara ngajaga jeung ngariksa budaya Sunda. Hadirin anu dimulyakeun, mung sakitu anu tiasa kusimkuring sanggakeun. Pamungkas bihatur, mugi agung cukup lumur, mugi jembar pangampura. Hapunten anu ditedak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.